Nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakarudalihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin beranjang peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nilawati ngemplong aya hatena. Tapi kituna teh tetep bari jeung bingung. Sabab sanajan bener ditinggalkeun ku si Gimbal dina kaayaan dirina dilumpuhkeun saperti kitu geus teu bisa ngalakukeun naon-naon. Nilawati ngarahuh jero hatena bari ngomong sorangan. Aya aing bebas tina cengkerman si Gimbal. Tetep bingung keneh bae ieu teh. Sabab kaayaan aing ayeuna saperti kieu jelas aing moal bisa ngalakukeun naon-naon. Ngarepkeun anu datang ieu mah pikeun nulungan ka diri aing. Betasana teh pamohalan. Sabab ieu tempat kawilang jauh ka ditu ka dieu deui. Nilawati bet jadi inget ka Si Belang. Upamana tea mah kabeneran datang Si Belang bebas meureunan dirina sarta bisa ninggalkeun eta patempatan. Padahal mah keur kieu teh datang Si Belang nulungan ngabebaskeun ka aing. Meureun aing teh buru-buru bisa init ninggalkeun ieu patempatan. Bisa kitu aing aya anu nulungan. Belang ya Cenilawati di dieu Belang tulungan Cenilawati. Nilawati jadi ngarep-ngarep kedatangan Si Belang kadinya pikeun nulungan ngabebaskeun dirina anu dilumpuhkeun ku si Gimbal. Sedengkeun Si Belang anu dipikirkeun jeung diharapkeun kadatanganana. Harita aya di imahna Bah Ados dulurna Mang Obel tea. Saperti kaayaan harita Si Belang jeung Mang Obel katut Bah Ados tiluan keur ngarobrol. Kadenge harita Bah Ados anu nyarita. Jadi yang Belang teh keukeuh rek terus neangan laratan ngeunaan Heudeun Seta jeung Nyimas Nilawati. Kudu diteangan, Bah. Nepikeun ka
kapanggih bah. Bah Ados ngareret ka Mang Obel terus ngomong deui. Tah, ari Ujang rek kumaha atuh Jang Obel? Geningan Jang Belang mah cenah geus moal lila deui aya di dieu ieu teh. Heuda panasaran keukeuh hayang neangan Den Seta jeung Nyimas Nilawati. Nu mata kuring oge sarua we ieu teh bah. Hanya kudu ngabaturan ieu ye Jang Belang meureunnan neangan Den Seta jeung Nyimas Nilawati. Sugan we atuh buru-buru bisa kapanggih. Ieu kuhun teu puguhna teh nya teu puguh aya di mana-manana jeung ka mana-manana deui ye. Kuring ditinggalkeun sorangan harita oge di lemurna. Marandaka oge bari terus areuweuh deui nu tadina babarengan teh. Bah Ados unggut-unggutan bari ngabagikeun paneuteup ka Mang Obel jeung si Belang. Teu lila Bah Ados kadenge nyarita deui. Nya atuh ari geus jelas kitu mah eueuh salahna. Lamun duaan be babarengan neangan laratan heungan Abah peupeujeuh ieu nya. Dina sajaroning lumampah kahade ati-ati. Sabab kangaranan jalma jahat saperti anu dilakukeun ku dua urang anggota Karaman Gagak Roban teh ka Jang Obel. Teu boleh aya bae ari jalma jahat mah. Tapi ari babarengan jeung Jang Belang mah rada regreg be Abah teh nya. Sabab sanajan masih keneh rumaja tapi dina hal ilmu silat mah geus masagi. Dalam munsik Abah masih keneh ngora mah hayang milu ye ngabaturan ngabarengan nya ngan atuda ari geus kolot kieu mah. tara kuat Abah teh tara kuat jauh ari lempang teh kitu ta Jang Obel. Nya pokona mah pidoana be ti Abah mah bah. Anu diteangan sing gancang bisa buru-buru panggih. Da suka jeung sugema meureunnan bah. Kana hatena oge geus bisa kumpul ngariung deui mah. Doakeun ku Abah nya. Sing buru-buru bisa kapanggih Jang Obel. Sangkan bisa riung mungpulung deui. Geus ngarasa cukup ngobrol malah geus dahar heula. Supaya ulah lapar teuing di jalan, si Belang jeung Mang Obel terus arindit pikeun neruskeun hanca pamaksudanana neangan laratan ngeunaan Seta jeung Nilawati. Lampah nu disorang teh memang can pasti kudu ka mana neangan laratan. Waktu ngambah ka salah sahiji lembur, si Belang jeung Mang Obel pada ngarasa prihatin hatena ningali kahirupan pangeuseupi lemburan anu nyandangan kasusah lantaran kahirupan teh diperes ku pupuhu eta lembur anu nelah Jayarana. Nurutkeun beja anu bisa dipercaya mah Jayarana teh kabilang jelema ti pihakna Tuan Van de Hus. Pantes upama dina tindakanana meres pajeg jeung upeti anu ngadatangkeun kasangsaraan pikeun pangeuseupi lemburan. Si Belang anu dididik kumbah Jalugjuk sumanget kapahlawanan jeung kawanina jadi kahudang. Barontak hatena henteu suka ningali tindakan pupuh lembur anu sawenang-wenang seperti kitu. Eta keterangan teh dijelaskeun ku awewe kolot anu kabeneran kakara balik ti kebon waktu ngobrol jeung si Belang katut Mang Obel anu keur ngaleureuhkeun rasa kacape. Kadenge harita si emak mungkas guaranana. Tah, jadi kitu kayaan ieu pilemuran teh Ujang. Nu matak mama duka teuing kuat sabar halila ye teh aya di imah ye. Nyada moal aya dagingan usaha naon-naon oge atuh Ujang. Nu tani tinggal daki anu dagang tinggal kesang. Lain babohongan ieu mah Ujang. Si Belang nu barontak hatena ngareret ka Mang Obel terus nyarita. Uing, kudu datang kasih Jayarana, Mang. Bepuhu ye lemur. Tindakanana anu sawenang-wenang kitu, Mang. Teu bisa dibenerkeun, Mang.
nya ari mang mah kumaha ujang we ngan urang kudu hati-hati jang belang sabab apaan bieu oge geus dijelaskeun ku si emak Jayarana teh kawilang jelema ti pihak Tuan Van der Hus. Uing ente sieun mang sabab urang aya di pihak anu bener mang nya ari mang mah hayu be jang belang ngan tetep kudu hati-hati ye nya maksud mang teh ulah gagabah dina ngalakukeun tindakan kudu rejeung asak tinimbangan kitu jang belang. Si belang dina waktu harita gilig hatena rek indit pikeun nepungan Jayarana. Obrolan anu keur lumangsung dina waktu harita diintip ku salah saurang anak buahna Jayarana. Nyahoeun yen anu keur ngobrol jeung si emak teh si belang anu kungsi kadenge ngaranna. Eta anak buahna Jayarana gagancangan bebeja ka Jayarana anu sasatna dunungan manehanana. Jayarana anu keur ngabaheuhai ngarasakeun hiliwirna angin leutik di tepas imahna kaget ningali anu datang bari ngahegak jeung hariweus-weus. Den aya anu rek datang den ka dieu den anu rek datang ka dieu den. Jayarana neuteub seukeut ka anak buahna anu ngintip obrolan si belang jeung si emak teh. Tenang heula deuleu Madun. Aya naon? Montong bari jeung ngahegak kitu nyaritana sia deuleu. Kadewekna teu jelas yo. Nyarita bari jeung ngahegak sarta hariweus-weus saperti kitu. Aya naon? Coba ngomong anu bener. Aya si belang den. Apal meureunnan aden oge nya ka si belang. Aden oge apanan kantos ngadangu meureunnan. Jenengan nana teh si belang teh den anu kungsi disebut-sebut ku tuan besar den. Jayarana kerung beuki panasaran hatena gancang harita nyarita deui. Si belang bener dewek kungsi ngadenge kana eta ngaran si belang anu make kalung berlian hebogana Tuan Van der Hus. Tah eta den, eta bener. Eta. Akang oge ningali pisan kalung anu dipake ku si belang meuni herang buburicakan den. Cenah marek datang ka dieu. Ngomongna ba den si belang teu panuju ku tindakan aden anu cenah naon kitu teh naon anu teu bener ngalakukeun tindakan taku awe kolot eta tamu gejul teta anu nerangkeun naon rupa anu dicaritakeun ngeunaan diri aden teh majarkeun teh aden mengukur baras jeung nganyang sarakeun rakyat jeung kapilemuran isi pilemuran maksud teh kitu tah den. Si Madun nyaritakeun ngeunaan hasil pagaweanana anu ngintip kana obrolan caritaan si belang, Mang Obel, jeung awewe kolot teh. Jayarana cengkat nangtung, beungeutna nyiak beureum lantaran ambek. Jadah. Si belang rek datang ka dieu, kurang ajar wani-wani rek ngadatangan ka pupuh ieu lemburan. Bari manehna jelas, jalma andar-andar teu bisa diantepkeun lamun kaya kieu mah deuleu. Mangkeluk anu seperti si belang teu bisa diantepkeun tindakanna deuleu Madun. Tah, jadi ayeuna sikep jeung tindakan urang den kedah kumaha?
Ari akang mah nya menang beja we. Cenah mah si Belang teh teu bisa dianggap enteng pangartina Den. Nu matak urang kudu hati-hati Den. Jayarana ngarebehkeun dadana. Manehna anu ngarasa jadi jago ngora turges boga ngaran di dunya kajawaraan sarta menang kapercayaan ti Tuan Van de Hus. Sanajan dina hate mah memang ngabenerkeun kana caritaan si Madun ngeunaan kahebatan si Belang, tapi Jayarana henteu ngatarakeun maneh. Harita Jayarana nyarita deui, "Montong loba ngomong anu teu puguh deuleu Madun ayeuna mah. Pokona dewek embung narima kadatangan eta mangkeluk. Dewek teu rido. Lamun ieu imah kudu ditincak ku si Belang. Si lain teu kudu sieun. Kudu ngaran si Belang Madun. Kangaranan beja jelema, sok rajen ditemahan deuleu sia. Bejaan batur ilaing opatan. Pegat si Belang ulah nepikeun ka ieu patempatan, ulah datang ka tempat dewek. Kaharti Madun." Kaharti Den, kaharti. Tetapi kira-kirana kumaha Den? Nah urang sanggup gitu ya ngungkulan si Belang Den. Cek beja mah apan hebat ilmu na Den. Jadi jelema montong itik buri sia deuleu Madun. Kumeok memeh dipacok sia. Cek dewek oge kangaranan beja sok rajen ditamahan. Nu matak montong wakasieun ku beja. Pegat sia ku tiduan. Atawa kulimaan jeung diri maneh. Geus montong loba diomong. Si Belang kojoran, ulah nepikeun ka dieu ka imah dewek. Teu sudi make kudu ditincak ku si Belang. Hayo, gancang laksanakeun ieu parentah ti dewek sia. Madun, ini sia. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Si Madun sanajan hate masih keneh bingbang, kapaksa harita ngabejaan jeung ngajakan opat urang baturna anu kawilang masih keneh anak-anak buahna Jayarana. Di bejaan ku si Madun saperti kitu, lantaran jumlah maranehna aya 5an, rada regreg oge hatena. Geus kitu mah 5anana terus arinit, rek ngahadang si Belang. Sedangkeun si Belang jeung Mang Obel da puguh geus dibejaan ngeunaan lebah-lebahna imah Jayarana salaku pupuh lembur. Harita geus teu kudu nananyakeun deui ngadua kalian. Tapi tacan oge tepi ka tempat anu dituju. Keur jongjon leumpang, harita tina balik tatangkalan curung jeleng 5 jirim jalma anu tayalian ti si Madun jeung opat urang baturna. Eta 5 jirim langsung ngahadang ngahalangan jalan. Baturna si Madun anu pangawakan paling keker jeung dedeg sarta beungeutna gereng galak nguncereng ka si Belang terus nyarita. "Wait, si lain anu disebut si Belang teh nya jelema anu teu parok jeung batur." Gede hate sia si lain make jong rek ngadatangan kadunungan dewek segala rupa sia euy. Belegug sia maneh Belang. Mending kene balik deui sia ti lain euy lamun hayang sarmat mah. Si Belang ngabagikeun paneuteup ka eta 5 urang jalma. Ngareret ka Mang Obel terus nyarita lalaunan. Mundur Mang, uing kudu ngawara jelema Mang. Tong sieun Mang, kuing bakal diwara anu sombong kieu mah Mang. Sok mundur we Mang.
Mang Obel pugu maneh namah teu bisa kana gelut. Harita ngarti kana caritaan si Belang, lalaunan terus mundur ka tukang. Baturna si Madun anu galak teh harita nyarita deui ningali si Belang kalakah nitah mundur ka Mang Obel. Hei Belang, dengekeun si aku jejeweri lain keblok. Ganjang sa nyingkir, tinggalkeun ieu patepatan. Montong diteruskeun maksud si lain arek datang ka imahna dunungan dewek sia ka pupuh ieu pelamuran. Si lain ini selamat. Lamun henteu ngandung harti, bohong si lain bakal sabat sia. Nyingga sia Belang, nyingga. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan saperti kitu si Belang. Kahudang amarahna. Harita ngaluarkeun sorana pada ngageter hate anu limaan anak buahna Jayarana. Uing, moal ini ninggalkan ieu tempat. Lamun kan panggih jeung si Jayarana sia. Setan sia. Ngabangkang sia ka aing ha. Kurang ajar sia, pesen hirup sia maneh teh Belang ha. Geus montong diajakan di baceoyo nu kieu patut mah euy. Hayo, urang kepung, urang recak ieu si Belang teh euy. 5 urang anak buah Jayarana teh harita pada ngabagi diri ngurung tangtungan si Belang. Kitu nate bari pada ngalugas bedogna masing-masing. Ningali tinggurilapna bedog dina cekelan 5 urang anak buahna Jayarana, Mang Obel mah puguh we. Nyoroncon tuur ningalina oge, hatena keketegan sieun si Belang kumaha onam. Tapi si Belang muridna Mbah Jalugjug sarta kungsi digedekeun di Pileuweungan di lingkungan kahirupan Raja Leuweung. Pikeun si Belang mah eueuh istilah sieun ningali tinggurilapna bedog dina leungeun 5 urang lawana. Si Belang tetep tenang, pinuh kayakinan kana elmu anu kacangking ku dirina. Sapasang panona rancingeus kular giler merhatikeun 5 urang lawan anu ngepung ka manehna. Si Madun jeung 4 urang baturna masing-masing memang geus ngadenge kahebatan si Belang. Nu matak sanajan bener jumlah maranehna teh aya 5an, tapi teu wani sambarangan ngalakukeun tindakan. Anu tadi sesengor, anu pangheulana ngagero handaruan, miheulaan muka panarajangna. Modar sia si lain, ajeuna mani si Belang. Geus eueuh deui kasempetan pikeun si lain. Pikeun hirup lila sia. Hayo hoy, maju hoy. Ya. Ceng. Silih susul 5 urang anak buahna Jayarana nyabetkeun bedogna ngarah kana anggota badan si Belang. Saliwat mah puguh we, matak palaur ningalina oge. Nilik kana kayaan mah asa piraku si Belang make kudu bisa lepas tina ancaman bahaya sarta mampu ngungkulan eta kaayaan. Tapi tahapan ajen pangarti si Belang lain ilmu sambarangan. Sok omo sanggeusna ilmu macan kahyangan mampu kacangking ku si Belang. Ajen pangarti si Belang buktina mampu ngungkulan ilmuna nini sarilangi. Si Madun jeung 4 urang baturna pada ngarasa kaget anu lain di kieuna.
Sabab jirim si belang harita cocorelatan di antara semberan bedog-bedog anu jadi lawan, taya bedog hiji-hiji acan anu bisa mampu kena kana sasaran. Samberan bedog nu jadi lawan nu bisa kena kana anggota badan si belang. Acan oge beak rasa kakagetna si Madun jeung opat baturna si belang ngalakukeun gerakan anu meh teu bisa katuturkeun ku panon 5 urang nu jadi lawan. Jirim si belang ligasna keranan teu beda ti kalangkang, kacepetan gerakna memang di luar kemampuan 5 urang nu jadi lawan. Mang Obel pupurungkutan bari jeung hate keketegan ngabandungan lumangsungna eta tarung. Gusti tuh ieu mah ye mugi-mugi we si belang sing salamat sing bisa ngungkulan ieu kayaan. Lamun si belang anu cilaka aing oge bakal milu cilaka meureunna ye. Nyaan bakal loba cocoba teh ye, dina kieuna meureunna ye. Heeh. Enas ieu mah ye. Aya we. Kesebetan bedog lawan nu bisa kena kasih belang geringannya. Mang Obel bisa ningali tandang nasi belang. Saurang-saurang di antara 5 urang lawan dirubuhkeun silih susul. Cilem cerlat. Cilem. Cengkang ketemu. Ukur geseh waktu saeutik. Silih susul saurang-saurang lawan si belang dirubuhkeun. Bedog tina ceklanana ngaceleng lepas tina ceklanana, sedengkeun lebah dadana beunang ku cakaran si belang. Ngan dina waktu sababaraha geprakan 4 urang lawanna geus bisa dirubuhkeun ku si belang. Anu paling akhir si Madun harita ulur-uluran ka tukang bari paroman sepapias taya getihan. Si belang tanggah beungeutna bari ngaluarkeun sorana. Beretak becir Si Madun harita lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh lantaran sieun ku si belang. Ningali si Madun lumpat kabur. Anu opatan deui ting karoneal harudang pada laleungit kawanina bari jeung ti totolonjong opatanana. Harita lalumpat deui kabur ninggalkeun eta petempatan. Mang Obel narik napas panjang. Suka jeung ngemplong hatena. Lian teh eta bener-bener ngarasa reueus sabab si belang tetela mampu ngungkulan kaayaan. Mang Obel datang nyampeurkeun ka si belang anu keur ngeprukan bajuna. Nyaan Mamang Madu asa ngimpi reus lain dikeun ajang belang yo. 5 urang musuh anak buahna Jayarana jelema-jelema ngalakukeun tinakan kajahatan ka sing saha bae bisa ditindak bisa dilumpuhkeun ku jang belang. Nyaan suka jeung panuju ye kana hatena Mamang mah. Jelema anu kitu memang kudu diwarah mang. Tapi si Jayarana kudu tanggung jawab bae. Nya bener si Jayarana jeung belang. Da eta mah atuh ngan ukur anak-anak buahna anu ngalaksanakeun parentah dununganana lantaran sieun teh meureunnan. Geus henteu sieun deui ayeuna mah Mamang teh ye. Nganter-nganter jang belang. Oke dina waktu ayeuna nganter ka tempatna Jayarana Mamang teh kudu sieun deui ayeuna mah ya jang belang ya.
Tong sieun mang. Sabab urang mamang aya di pihak anu bener mang. Urang samperkeun ayeuna mang ka imahna si Jayarana mang. Si Belang geus kitu mangajakan deui ka Mang Obel pikeun datang ka imahna Jayarana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun Jayarana harita keur leuleumpangan di buruan imahna. Manehna memang geus teu tenang sigana teh. Dina kaayaan keur kitu, nu pangheulana datang teh si Madun ngahegak nepikeun kararengos napasna sabab lumpat notog-notogkeun maneh teu lila datang deui anu opatan. Cilaka Den. Cilaka. Si Belang lain banter-banterkeun Den. Akang limaan teu mampu Den. 5 urang anak buahna pada tarungkul teu beda teu bueuk menang mabu. Jayarana ngabagikeun paneteupna, beungeutna beureum tanda ambek. Si laing 5an teu begug ngojoran budak kamari ieu sia. Dan kalakah nyatu we sia. Ngesian caduk we sia pagede-gede ngalawan si Belang anu ngan ukur saurang teu begug sia. Si laing 5an eleh ku budak kamari sore seperti si Belang. Bener-bener gelo goblok sia. Nyaan si Belang anu gelo mah Den. Tetela elmuna luar biasa Den. Jauh tina dugaan Den. Teu sangka nyaan Den. Jayarana ngagilirkeun bedog pusakana anu nyelegreng dina cangkeng belah kenca. Dasar jago kejo wungkul si laing mah sia goblok. Belagug sia. Eueuh kabegug si laing di maan. Lajoanan ke Bandungan ku si laing di maan. Kumaha engke ketak dewek dina maragatkeun jeung merenan jiwana si Belang. Ieu bedog pusaka dewek deuleu anu bakal ngahakan beungeutna jeung ngaruksa beungeutna si Belang anu bakal ngojoran si Belang. Bener Den. Hakanlah si Belang detah tuman. Akang mah rumasa teu mampu Den. Ceuk si Madun da puguh anu opat baturna mah eueuh anu baranieun cumarita ka Jayarana. Da laing mah belegug si Madun. Nya muhun akang belegug Den. Monggo cicing sia. Lalajuanan deuleu kumaha ketak dewek dina waktu engke merenan jiwana si Belang sia nya. Si laing 5an memang begug nangan ukur kana lalajo ukul sia. Jadah teh. Urang dagoan kadatangan si Belang sia deuleu. Jayarana teu kudu lila ngadagoan sabab baseuh keneh bibirna geus aya anu datang tayalian ti si Belang jeung Mang Obel geuningan. Si Madun jeung 5 urang baturna pada malunur ka tukang lantaran geus pada nyaho kana ajen wewesen si Belang. Mang Obel ayeuna mah jadi kahudang kawanina. Geus percaya pinuh ayeuna mah kana kamampuhan si Belang anu nyata luar biasa elmuna. Mang Obel mangut hormat ka Jayarana bari terus nyarita. Punten. Rupina mah saliranya panginten yo. Jayarana teh salaku pupuh ye pilemuran. Laras kitu nun. Bener. Dewek Jayarana pupuh ye lembur. Semuhun. Nepangkeun heula ye.
jisim abdi pun obel tah ieu mah yeuh muhun pun anak ieu anu katelah si belang teh ya. Maksud teh muhun teu aya sanes tumali sareng kaayaan pangeusip pelemuran anu kaprihatinan mang sareng pun anak teh yeuh jadi penasaran hayang ngageuing ka salira Aden supados sadar tina salah lamun kitu teh laku lampah anu mung ukur mentingkan diri pribadi. Mangga uning aku salira rahayat diperes pajeg jeung upeti atuh tangtos be jadi seueur anu malarat kulan. Punten ye punten mama mah sanes mamatahan kitu teh tapi ieu mah ye kanyataan. Si Belang milu nambahan caritaan. Bener tindakan anu ngarugikeun rakyat kudu dieureunnan. Ngadenge caritaan ti Mang Obel jeung si Belang saperti kitu. Puguh be. Beungeut Jayarana nepikeun ka asa, sorot panona jadi semu anu hurung, napasna ngahegak. Setan siah, mane datang ka dieu rek ngaganggu kana kawijaksanaan anu dilaksanakeun ku dewek salaku pupuy lemur. Naon hak si laing sadeula? Make jeung pipilueun sagala rupa kana urusan dewek. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajaring berang jeung peuting. Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya wilujeng kantun.